Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang dia dinten ieu dinten Salasa kaping 12 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna mangka ngawahyukeunna kami saur Allah ka Kangjeng Nabi Nuh sawaktos Kangjeng Nabi Nuh ngadoa ka Allah terus diijabah ku Allah nyaeta diwahyukeun ku kami saur Allah ilaihi ka Kangjeng Nabi Nuh. Anis na'i mangka yen sanyana kudu nyieun anjeun masna. Nyieun naon? Al fulka kana bahtera atawa parahu anu gede kacida. Nyieun teh di luhur gunung matak beuki bingung umat kafir jeung umat anu dolim naha beuki gelo cenah Nabi Nuh teh si Nuh teh nyebutna manehna mah nyieun kapal di luhur gunung kacida teu kahartina ceuk urang-urang kafir dolimin waktu harita. Bi ayunina kalayan pengawasan kami saur Allah wa wahyina jeung anu diwahyukeun ku kami. Jadi sanana ge eta kapal bahtera Nabi Nuh teh atas perintah Allah, pengawasan Allah jeung diwahyukeun ka Allah tata carana nyieun kapal di luhur gunung. Saatosna beres eta kapal alus kacida rapih bari gede anu kacida gedena. Fa idza jaa mangka samangsa mangka di mana-mana jaa datang amruna parentah kami saur Allah wa fara jeung mancer tanurun tina dapur-dapur masak air atawa dapuran-dapuran cai mancer cai di mana-mana ti handap cai malalancer arageung ti luhur hujan ngagembret. Jadi teu eureun-eureun sekian hari tepi ka banjir anu sageungna ageung-ageungna. Sateuatan banjir fasluk sok asupkeun ku anjeun lebetkeun fiha kana jero eta kapal anu ageung mingkuli zaujaini ti saban-saban anu berpasang-pasangan naeni dua. Domal jaluna jeung bikangna sapi kitu deui doma kuda jeung bibinihan sapasang-sapasang lebetkeun kana parahu Nabi Nuh. Wa ahlaka jeung kadepoho keluarga anjeun kudu dibawa kabeh illa kajaba man sabako kajama-jama sabako anu geus teu heula alaihi ka itu jama-jama qaulun ucapan atawa ketentuan minhum ti maranehanana. Ta eta mah geus ditangtukeun da geus kafir geus dolim kalebat istrina sareng putrana Nabi Nuh anu namina Kan'an. Saterasna wala tukhatibni jeung ulah nyarita atawa ulah ngucapkeun doa menta salamet ka jama-jama dolim sanajan ka anak jeung pamajikan. Lamun nu dolim nu kafir mah kajian anak pamajikan ge tong didoakeun antepkeun bae kitu maksudna wala tukhatibni fil ladzi di jalma-jalma dzalamu anu dolim tah ieu nu dolim teh tegasna nu kafir sok sanajan anak pamajikan teu kungsi didoakeun da eta mah kafir. Innahum sanyana ari itu jalma-jalma dolim jeung kafir mughraqun bakal dilelepkeun dina cai banjir anu sakitu ageungna. Jadi waktu sarita banjirna teh anu ageung anu ngerem sadaya bumi di muka bumi ieu sadayana oge dikerem kecuali anu ikut sareng Nabi Nuh 83 urang. Saterasna fa idza mangka di mana-mana naon astau eta geus aya di lebeting kapal di jero kapal salamet cara ricing bari ieuh anta wa mammaaka anjeun Nuh wa mammaaka jeung jama-jama anu nuturkeun anjeun anu sartana anjeun alal fulki di luhureun kapal laut. Fakul maka sok ngadoa anjeun kabeh alhamdulillahilladzi najjana minal qaumid dzalimin ta eta doana aya Nabi Nuh. Jadi alhamdulillahi sagala puji
lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu nazzalna tos nyalametkeun kami tos nyalametkeun kami tina naon minal qaumid dzalimin teh jalma-jalma anu zalim. Waku jeung ngadoa anjeun nu Robbi duh pangeran abdi anjilni turunkeun abdi atau tempatkeun abdi munazzalan dina tempat anu mubarakan anu pinuh kaberkahan wa anta khairu munzilin jeung anjeun saalus-alusna nu maparin tempat tah ieu doa ti dieu doa duwi ka dieu eta doa upami ngadamel bumi anu anyar atawa nganempatan tempat anu anyar rek ngontrak atawa bumi nyalira ieu doana inna fi dzalika sanyana dina eta kajadian la ayatin bener-bener aya tanda-tanda kekuasaan Allah ingkuna sanyana bukti Allah lamu betalina anu maha nguji ka hambana Allah. Jadi diuji anu berat, diuji anu enteng, sanaena itu ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu ulah hilap doana upami ngadamel bumi atawa ngeusian bumi anu anyar. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.